Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sunda mangga. Video ayeuna masih tentang ngebahas obrolan suami istri. Ya masih obrolan suami istri. Sebelum nonton videona, subscribe bulanya nu di bawah ya. Aya anu tulisan warna merah, tulisan subscribe. Tolong di subscribe-nya. Da subscribe mah gratis. Jadi biar keluarga Mel kita bisa terus berkarya. Terus kalau misalkan video ieu bermanfaat, bantu share oge-nya. Mudah-mudahan tiasa menginspirasi karya sadayana. Kalau ada kritik saran boleh di kolom komentar we. Oke, gitu we nya. Sok mangga nonton. Selamat menonton. Aduh, mending kumelis. Ka mana atuh? Ya, erek dagang atuh papa. Dagang mah biasa we, tuh kudu udang dan sagala. Tuh, katel, panci, siapa Dandanan. Lain lagi. Beungeut dandanan mah. Panci katel mah siapkeun. Sugaan teh panci jeung katelan teh dandanan. Yang siap atuh mah. Tinggal tukang nu dagangna can siap. Yo, dengikeun mama. Lamun misalkan dangdan teh nya niat nate kudu semata-mata kersalaki, bitong keur batur naon mama. Apa heuh ge atuh. Yo dengikeun nya. Papa. Lamun dangdan ieu nya kudu niat nate urang teh geulis teh kersalaki. Lamun teu dengikeun maneh, saya lamun teu nya tang teh bakal maneh teh bakal jadi asup neraka sia. Daek jadi suluh neraka ya mama. Tirahan neraka panasna ku suluh. Goblok siga maneh mah. Nyalahin mama. Emang tahu neraka panasna ku suluh. Eta mah bari pasangan we mama. Pokona mah anu eta di nah. Papa geus di mana? Pasti warung semuanya rokok naon gitu. Nah, teu eling. Teling kunaon? Aya eta baju kunaon? Naon? Astagfirullah. Balik ieu. Lain tibalik deui eta mah. Papa geus nu lieur atuh ngaca mantakna yeuh. Ngali teh. Lain pantesan bieu pas di warung teh loba nu malolongkeun. Sugatan apa teh kasep we geus abi teh beuneu. Allah, Gusti eta. Si orang teh beuneu baju beuneu dibalik. Oh, cenah teh eling cenah. Pah, Naon? eta sia nya ayeuna angka perceraian teh meningkat heuh. Maca berita teh. Nya atuh pantes ya mereka meningkat ke mana mah ayeuna zamanan. Kunaon kitu? Zaman COVID-19 yang zaman corona kieu hese usaha oge atuh mah kumaha ge meureunna nya narungtut tapi da tong kitu we cek papa mama gitukeun we da kan aya rumah tangga teh urang teh kudu susah susah senang bersama gitu kan awalnya kayak gitu perjanjian teh. Tapi sigana mah benernya tetahaneun sigana mah awewena heuh. Heuh tetahaneun eta teh jigana mah ku faktor ekonomi eta teh lah. Moal jauh ayeuna mah lamun teu naon faktor ekonominya. Faktor eta teh ya nu urang katilu teh setan naon. Udah ame 10 nama teh menang kitu we mama eta teh. Lain nanya gara-gara corona teh meuni sagala meningkat gitu. Ayeuna anu naon teh anu balangsak meureun beuki balangsak meureunannya anu teboga jadi beuki teboga. Oh, juga urang gitu. Lain beuki boga cenah. Beuki teboga serius. Tapi bae atuh urang mah sabaran we. Sanyaon semelik mah teh nyaho we. Ieu teh ujian dari urang hungkul mah nu kieu teh loba kabeh ujian. Teu ujian. Sekolah ira lulus. Eta ujian teh aloe mana urang teh ieu teh. Oh heuh. Da ayeuna senang tuluy. Mangeunah nya. Emang ngeunah. Nya maksudna mah urang teh kan kudu dielingan oge ieu teh. Gitu jadi tong senang. Berarti lo lamun susah teh kudu kumaha urang teh cek aloe teh maneh senang wae ku urang diuji. Tah ku urang dibere susah. Maneh bakal ingat moal ka urang. Tah lamun teu ingat kumaha? Ingat pajejak lagi. Heuh namanya meni loba gitu anu dagang benernya usaha teh meureunnan sabeunang-beunangna meureunnya ku corona teh. Eta beunangan urang dagang. Ya urang cecakan dagang mie ayam sabar urang dagang. Jual 3.000. 3.000. Sa Indonesia ge eueuh jiga mah mie ayam 3.000 di urang tapi da. Oh, bari jeung eta teh kudu 2 minggu teh ganti deui.
Da kunaon eta teh kuese duit mah eta teh. Kitu batur teh lain teh nyala-nyalakeun teuing da nya meureunna anu meuli teh. Heus sih. Udah meureunna duitna teh boga mah ti mana mah. Ayeuna komo usaha. Kan PSBB segala dibatasi lah ya mah. Geninganannya toko-toko ke mararupana teh sakedeung. Ayeuna mah nya orang kudu ieu lah, kudu pinter-pinter lah. Anu beunghar teh kitunya lain merek kitunya kanu ieu teh kitu. Nya eta ge osok mere mah eta mamah teh meureunna. Nya ari mere di kanu jelema beunghar mah lain merek atuh tuh. Naon atuh? Ngadu duit. Eta kitu mah meureunna urangna teu apal meureunna osok eta ge mana berbagi meureunna. Yo, aya meureun ari anu ngaranna berbaginya ya anu beunghar merek anu leutik. Tah anu beunghar teh merek anu leutik teh kudu nu alus meureunna dahareun misalkan anu alus nu layak. Ari merek dahareun anu teu layak mah eta mah lain eta ngadahar. Naon atuh? Eta micen. Micen ieu cenah teh ada sampah. Ya bener. Jadi lamun ieu mah jaganya misalkan jaga urang misalkan aya gitu nya. Dikersakan ku Allah teh dipercaya orang teh loba duitnya. Amin kan. Amin kan ngobrol urang teh. Oh, bener. Naon dijaga loba duit itu ieu. Amo arek bager da. Kudu bager. Arek bager abi mah mau itu mau pelit mau kasieuna. Beung barang-barang bere teh kan barang bere teh kudu nu alus mah urang teh. Aya tina naon? Tina surat hadis tina pokona aya gini. Lamun mere teh kudu nu alus kitu. Kualitasna bagus, anu layak, cenah lain anu layak dipicieun kan wadah sampah. Heueuh. Tah eta mah lain eta ngadahar eta mah. Lain mama juga ustazah wae bisa ngomong deui. Kereling bener. Heunya. Gitu lah. Wah, nyata antong kitu urang mah. Nya.